Dina raraga kagiatan Milangkala SMA Negeri Hiji Bekasi, sababaraha urang pangurus OSIS SMA Negeri Hiji Bekasi ngayakeun rapat ngeunaan kagiatan naon wae anu bisa dilaksanakeun pikeun ngaramekeun kagiatan Milangkala SMA Negeri Hiji Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadaya anggota OSIS anu parantos ngangkat waktos pangkatabang dina ieu acara baris ngalunggukan Dias Natalis SMA Negeri 1 Bekasi. Sareng aya rancangan anu tiasa ngabantos organisasi kemahasiswaan ieu tiasa ngabantos urang ngasongkeun naon anu kada dilakukan sareng naon acara naon anu kada urang laksanakeun dina building Milangkala SMA Negeri 1 Bekasi. Saya Ato Kang Faris bangga. Hatur nuhun ka Kang Usman salaku buku OSIS sareng panunggu catur parantos masihan kesempatan. Abdi gaduh saran kanggo memeriahkan acara Seman Sasi Pondok. Dimimitan ku upacara dituluykeun ku diantara anu pondok sareng dipungkas ku tari-tari tradisional, puisi sareng drama. Acara bakal meriah sareng terseueur biaya. Saya atuh sarang Faris mah, tapi kusim kuring, sangkan acara ieu leuwih meriah, kudu aya pintonan band-band. Loba siswa SMA Negeri Hiji Bekasi anu boga bakat musik. Tah kumaha meriah acarana, upami anu gaduh band oge diidinan tampil ngariungkeun acara tepang tahun semasa si engke. Muhun hatur nuhun ka Faris sareng Made kana sarana. Aya anu hoyong nambahin pendapat? Saya ngomong Mazaya Wilujeng Sumping. Hatur nuhun ka Usman salaku pupuhu OSIS oge panunggu catur anu parantos masihan kasempatan ka abdi. Abdi gaduh usulan kanggo ngeusian acara Milangkala Seman Sasi, nyaeta ku ngayakeun pasanggiri antar kelas. Abdi satuju kana pamendak Mazaya. Simkuring izin nambihan pasanggiri anu baris dilaksanakeun, sapertos pasanggiri ngadamel cangcot sareng pasanggiri ngahias kelas. Lamun ngerasa acara ieu rada meriah, kumaha upami dana acara? Moal ngabeureutkeun sabaraha pihak teu? Saur abdi mah dana tiasa dimenangkeun dina segala rupihal. Upamana wae urang kumpulkeun artos ti masing-masing murid anu jumlahna kedah cocok sareng dana anu bakal dikaluarkeun angka. Masih keneh teu cakap tiasa milarieun sponsor di sabudeureun Kota Bekasi. Usulan Meli saya pisan. Saterusna, kumaha upami alat-alat nu sanesna kanggo tepang taunna? Naha urang kedah meser anu enggal atanapi urang ngan ukur kedah nyewa? Ngeunaan alat-alat sapertos panggung jeung sound system tiasa disewa ti jami anu sami sareng tahun-tahun sataacana. Usahan anjeun saya pisan, jigana sakabedugi karabat urang dinten ieu abdi bade majakeun kacindekan tina rapat ieu. Sabtu 9 Maret 2013 di ruang OSIS, Faris, Made, Meli, Mazaya, jeung kuring Usman milu ngariungkeun ulang tahun sakola. Waragat kiara hajatan ulang tahun sakola oge hiasan jeung alat-alat dibutuhkan dina raraga milu sakola anu sakali deui dilaksanakan diputuskeun serpisan acara kanggo ngaramekeun ulang tahun. Anu dibuka kalayan upacara teras diteruskan ku biantara singkat ngayakeun pasanggiri antar kelas diantarana pasanggiri jeung concot jeung makias kelas pasanggiri serta ditutup ku tarian tradisional puisi jeung drama usaha dana bisa dimenangkeun tina rupa-rupa hal upamana kurang ngumpulkan duit teu untung duit jumlahna kudu saluyu jeung dana anu bakal dikeluarkan engkau upami masih kana teu kecap urang tiasa milarin sponsor di sabudeureun Kota Bekasi. Sedangkan masalah hiasan jeung alat-alat saperti sistem panggung jeung sajabana bisa disewakeun ka jalma anu sarua jeung tangtuan samemehna. Kita loba kacindekan tina rapat ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacindekan tina rapat nyaeta yen dina kagiatan Milangkala SMA Negeri Hiji Bekasi teh bakal diayakeun upacara diantara
pasanggiri antar kelas, tari tradisional, puisi sareng drama. Ngeunaan dana tiasa dikumpulkeun ti siswa-siswi sareng sponsor. Ngeunaan hiasan jeung alat-alat tiasa disewa ti jalmi anu sami sareng tahun-tahun sarta acana.